al mu'rabu wal mabniyu. Ari bab berikutna gitu ngajelaskeun kalimat mu'rab. Tegasna mu'rab jadi non barobah gitu. Ciri i'rabna manamun keting harapa doma atau gaganti tia doma. Namun ketika nasab belum patah atau gaganti patah. Namun ketika JM mana kasroh atau ganti eta. Kita disebutnya mu'rab. Jadi mu'rab jadi barobah tungtung gitu. Barobah tungtung kalimat disebutnya mu'rab. Wa mabni jeung ari jeung isim anu mabni. Jadi isim mabni mah jadi nan teu barobah tungtungna gitu. Lamun ketinggal rapa gitu, ketinggal JR gitu, ketinggal kasroh gitu. Ketinggal JR gitu. Eta bisa kumaha bisa kanyahoan rapa nasab apa JR na kumaha amil eta mah tergantung amilna gitu. Tergantung amil gitu. Lihtilapil awamili. Nah, jadi kanyahoan ketinggal rapa nasab JR na mah teh amilna gitu. Nah amilna mentah nasab berarti menkeun ketinggal nasab amilna mentah rapa berarti ketinggal rapa meureun. Nah gitu teh barobah nanggeunna gitu. Lamun bangunan permanen lah gitu. Mabdi mah permanen. Pas video ge ya permanen ini ya bisa dihapus gitu. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Jeung ari kalimat isim tah minhu teh kalimat isim eta aya nu mu'rab tegasna naon barobah i'rabna gitu. Wa mabni aya deui anu mabni. Ai mu'rab mah jadi geus apa saragi mu'rab mah jadi barobah non citna barobah tungtungna gitu. Barobah tungtungna tungtung kalimat barobah harkatna gitu. Tungtung kalimat eta mu'rab. Wa mabni aya anu mabni. Tah kunaon mata disebut mabni gitu. Nah alasanna mata disebut mabni li syabahin mudni mina hurufi. Jadi karena gitu aya nyerupaan anu mendekati karena huruf gitu. Dak mabni ge. Jadi di sana kalimatna kalimat isim cuman aya nyerupaan anu mendekati karena huruf gitu. Tah mata disebut mabni gitu. Kalimatna kalimat isim tah terus aya non aya nyerupaan gitu. Eta nyerupaan anu mendekati karena kalimat haraf gitu. Eta sebutna mabni gitu. Kasyabahil wad'i pismai jitana. Tah musonif mereka contoh. Kasyabahil wad'i tah sacara nyerupaan dina penulisanana gitu. Sacara nyerupaan dina penulisanana pismai jitana. Tah dina dua isim anu aya dina lapan jitana. Nu maksudnya teh lapan ta ejeungna gitu. Tah eta kasabahi wad'i secara nyerupaan dina penulisanana gitu. Pismai jitana dina dua isim anu aya dina lapan jitana nyata lapan eta ta ejeungna gitu. Ieu nyerupaan tah dina penulisanana gitu karena harap gitu. Tah sabab ukur saeta gitu. Tah ieu disebutna mabni gitu. Ta mendomir. Tah domir mukhatab. Nu jadi fa'il. Nah, domir muannas, nah domir mutakalim al goer anu tertinggal nasab. Anu jadi maf'ul gitu. Apa nu sampai huruf sarua kan? Harap anu sahuruf? Kalimat harap? Aya. Aya dua huruf? Aya. Tah jadi ieu nyarupana dina penulisanana gitu. Tapi ini kalimatna kalimat isim. Tah nah nyarupaan dina penulisanana matakan di hukuman mabni gitu. Matakan di hukuman mabni kusab nyarupaan dina penulisanana. Wa ma'nawi jeung nyarupaan kana kalimat isim teh dina maknana gitu. Tah matakan di hukuman mabni. Jadi nyarupana dina makna gitu.
pi mata wa pi huna. Tadi lapan mata jeung lapan huna gitu. Dan lapan mata jeung lapan huna. Pan mata eta istifham mata gitu. Kapan? Dah nyerupaan kana harap istifham. Dah. Huna eta kalimat isim gitu. Sababnya nyerupaan dina maknana dina pada samar gitu tah maknawi mana. Tah ya lapan mata tanya mabni teh jadi alasana mabni karena nyerupaan gitu kalimat harap gitu dina makna. Tah maka eta lapan mata digunakan dina istifham. Salah ya harap istifham. Alihuna gitu. Eta nyerupaan gitu. Non mentak dimabdikeun nyerupaan kana harap gitu. Dina makna. Jauh dina makna isyarah gitu teh mana isyarah. Makna itu. Pomoroble. Pomorob asma. Wakin. Wakiniabatin anil fi'li bila. Wakanya batin anil fi'li bila ta'asurin. Jeung nyarupaan gitu. Batang dimabnikeun teh gitu. Secara gitu. Nyarupaan tah dina jadi gaganti gitu. Tina fi'il gitu. Bila ta'asurin. Baik teh memberi kesan dan memberi tapak gitu, memberi kesan gitu. Kaftikorin usila hanya secara butuh gitu eta kalimat isim gitu karena jadi silah gitu. Secara butuh eta kalimat isim kan jadi silah. Dan model isim mausul atau butuh kan jadi silah.